Kang kumaha jadi mencit sapi teh. Oke lah, can datang sapina. Tapi geus meuli can. Nggak, baca minggu kemari orang beli tilu. Nah geneng can datang keneh wae. Kan tadi abi ngelangkung gitu. Ka imah Kang. Geneng sapina can aya. Pugu can datang. Urang dago-dago. Di WA tengah balas. Di telepon teu diangkat. Tapi aktif eta nu ngajual sapina. Aktif apa nama? Aya tanda hejo gitu WA-na. Aya ngan teu dibalas. Hari dibaca mah dibaca eta teh. Asalila sapita datangna. Apanan isuk atuh dipencitna meureun. Da isuk kurban teh. Urang apa lah kemananya. Asalila datangna ieu. Geus tere waktuna isu. Urang teh tadi ngadaguan di imah. Can aya informasi keneh. Yalah kadek Kang yang kemun mencit urang huluna we lah. Minta huluna urang marek digule. Siapa ya? Ketang, lu nama dajang nu mencit. Ka urang keun we atuh. Tuh bisa tuh eta mah lu nama jang nu mencit dari mana? Buntutna atuh. Moal bisa dedek dicacak gitu teh di kilo. Hari urang ke kabagian naonna. Biasa we tulang taleng iga gitu. Meni tulang talenghung kua geuning. Tapi eta yakin sapina bakal datang. Sugan we ayeuna ada sugan jam 3 atuh datang. Ke burit-burit manten. Ari akang eta pesena ka saha kitu. Si eta biasa. Basa eta nawarikeun sapi ke urang. Hargana teh murah. Sabaraha tah hargana? Si itu mere hargana sabaraha? 5 jutaan hiji. Tah urang meuli 10. Da kabeneran boga duit 5 juta gitu. Beuy kena sapi dipesenkeun. Tapi geuning can datang keneh wae. Isu waktuna kurban geus kudu dipencit urang geus ngagarwan anu mencit teh diomat-omat isu kudu datang. Alah si akang kumaha tuh can datang wae sapina geuning. Boro-boro 5 hiji oge can datang. Ada kurangnya geus ditelepon geus sababaraha kali ditelepon. Di WA checklist hejo teu ngabales. Tanyakeun can aya respon. Sae eta nu ngajualna ciri-cirina kumaha? Akang geus mayar. Geus kontan urang mah. Hareupeun Mang Aye malah bayarna ge. Ditanda tangan Kang Udan ge ningali. Alah si akang boating. Boating naon ieu teh mana teh? Boating si akang katipu geura. Suga moal atuh piraku we da manehna ngomongna serius pisan. Pokna teh sapi aya 10. Bae cenah PCR we 500 ribuan. Da urang teh nyamoli we 10 siki da boga 5 juta. Yang bagikeuneun ke dagingna ke warga. Halus Kang. Eta ciri-ciri nu ngajualna kumaha eta? Rada berengut jelemana teh. Bukna teh rada dicepak. Pakai setelan lepis. Alah sia. Naon dari mana? Boa-boa kacau. Kacau naon atuh tenang we. Boa-boa si akang teh katipu. Mun katipu eta rugi we gede. Pastina ge. Kumaha tuh Kang?
Kurang kan isuk ngarap-ngarap di si Akang bakal dibere gitu 3 kilo aya mah. ting suka anak wayana datang jelemana urang jadi bingung euy geus sarapaleun urang dek mencit sapi 10 siki warga ayeuna sapina can datang kene wae. Alah karunya euy si Akang paingan di imahna eueuh sapi nu dicangcang sing horeng can datangnya. Can ya urang nungguan salila-lila. Alah kacau atuh can datang keneh wae wayah kiwari. Sugan ayeuna datang. Mun datang langsung Kang lah, pokoknya langsung we amankeun. Itu pasti diamankeun tungguan kumaneh pangaritkeun. Hoream teuing kudu ngariep. Capek atuh Kang. Itu esanya ngeliwat.